atuh sia ulang-ulang juga ame jualan. Eta mah beda deui. Manten mah. Kecul. Hah? Sama aing ngobrol di tadi untuk ditembalan. Kunaon ya cerita mah aya ieu mah aya masalah mah. Itu Pak, bebeb euy. Hayang we dikawin euy. Kan urang teu boga duit, Pak. Yang ngawinna. Sia mah ari teh heula hayang awewena lieur pikeun kahulang-hulang. Ari ayeuna geus hayangan dikawin urusan duit. Kayak coba mikir rasa kedeung euy. Urang boga ide euy. Ide. Heeh. Hari motor mana di mana? Tuh belah ditutup. Hayang duit maneh. Hayang. Geus daguan di dinya. Ke mana tuh? Kali itu heula sakedeung. Hayang lit mah. Heuh, daguan cicing di dieu. Panengankeun numpak kadus. Pak Kadus, ayeuna kan dia bawa duitan. Heuh, piduiteun. Dia gerak. Dapat tuh Pak duitan mah. Heuh, piduiteun pokona jeung Pak Kadus mah pasti bae piduiteun. Naon euy duitan ha? Ya, Pak Kadus teh taek ngajual motor aja. Motor naon kieu motor atuh nu kieu mah. Dundrik kudu nu kieu mah. Lah sok ngecek gitu. Yo, kieu ge Barreto, keur Agustusan. Pernah juara lomba balap. Balap naon? Balap karung. Geus lah, ieu da rusuh Pak Kadus sok aya nama dibeli moal ieu. Aing da ieu mah nu kieu mah. Nu aing paling mah aing boga duitna ge 500.000 ya. 100.000. Atuh da ieu mah. Jebak kararatan kieu motor teh. Mau ditambahan deui? Moal aing mah mun da udah mah 500 dikurang ieu teh kudu mah meureun 300 mah. Kenapa potong? Aing geus. Lah, geus lah nih, cereh. Iya 500.000 Dealnya. Siap, deal. Nampi Nangkakeun ieu barangna dundrikna nya. ya. Nampi atosna ya. Siap. Masih manfaat cenah barokahnya. Nampi dundrikna ya. Ayo nuhun. Ayo, siap Pak. Atur nuhun. Tidak tentang ada. Jan. Apa anjing makan dianya? Ulang-ulang kene bae. Tah, aya duit mah. Kudu dikompres kudu beureun we. Pak, nuhun pisan, Pak. Hidungna ge. Heuh. Eta ge mahi jang ka KUA mah geus ulah ting hayang meriah-meriah nu penting mah lancar. Nya. Pak, da abdi mah teu hayang anu meriah-meriah geuning. Da aya masalah pondut mah tina kaset teh hadanya, Pak. Ayahkeun. Kan abdi nuhun Pak ya ka bapaknya. Kumaha ieu abdi ngagentosanana Pak engke. Geus ulah ting digantian. Gampang pokoknya mah segala urusan mah jeung Pak Kadus go motret mah gampang. Geus sok ayeuna mah. Nuhun atuh Pak nuhun ya. Geus sok. Jadi rek kawin mah nya. Mudah-mudahan sina lancar. Nya ge saberes diangkatan mudah-mudahan sing jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Nuhun teh mudah-mudahan ya digentosan deui nya ku Allah nu langkung seueur. Ya amin. Bere banget teh nya. Mohon sok. Mohon. Ore terus kawin aing. Pak, kebalik pisan Pak. Motor lain kemanakeun Pak? Naon atuh maneh gacul pukul lutus. Sok diuk lah ka dieu. Urang leungit. Lain leungit ieu. Mana tuh? Pancena tadi sia hayang kawin. Ku aing geus dijual dirongsokeun. Aduh, Pak eta teh harta panah hiji-hijina. Gua edan. Pan tadi maneh hayang kawin. Geus ulah ting mikiran motor. Yeuh, ngebejaan Pak Kadus mah nya. Daripada numpak motor, enaknya numpakan awewe. Heuh ketangnya. Heuh atuh nuhun Pak itu mah. Geus langsung. Bener oge euy, sareng Pak Kadus mending keneh numpakan awewe euy. Ore aing ngelekuy. Ayo, makan. Ya pemangnya ada aing ari gerok ieu mah power bener. Aing ya udah mang geura kalah ka gede ieu.
Jadi situan ko kolot na yung asa zaman Siti Nurbaya bener tahu ya ada. Ya mag ay nga mabagus biya sa bala gendol talong ya. Ay Itu si Kevin juga guru. kene domang ya sa bato day mamang. Wow, siap. Orang di kapalang edan kapalang pusing hulu ya manggo aja. Itu benar aja Pak Jo. Ayo. Siate waroro di dia. Naon da bakadus? Eling siate. Naon bakadus da urang teu mabok ya. Waroro Da siate. bakadus teu urang tuh bener aya di Kunaon mana kunaon? Galau bakadus gua awewe urang. Wah, gara-gara awewe guru siate. Bakadus urang. Adon guru we di dia. Wah, waduh budak aing teh. Apa sih ku aing abad? Anjing mau daga siate. Bakadus urang.